Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sadayana. Dinten ieu urang bade ngulas salah sahiji tempat wisata seni nu unik tur estetik di Kota Bandung nyaeta Museum Lightning Art Braga anu parenahna di Jalan Braga. Pikeun tarang langku jentre kumaha kaayaan di dinya, urang parantos nyambung sareng wartawan nyaeta Anissa sareng Salwa anu parantos aya di lokasi. Ka Anissa jeung Salwa, mangga. Hatur nuhun Sintiani, abdi Anissa sareng rerencangan abdi Salwa. ayeuna nuju aya di Museum Lighting Art Braga anu lebetna rupa-rupa ku instalasi cahaya. Hayu wargi Bandung, urang ngiringan kagiatan abdi sareng rerencangan abdi di jero. Ya. Di dieu teh rupa-rupa seueur jalmi anu ka dieu. Ta wargi Bandung, abdi sareng Anissa tos dilebet museum ieu. Yuk tingali kaendahan di museum ieu. Hayu. Wargi Bandung, yuk. Dieu aya spot bunga deui wargi Bandung. Tingali. Ieu mah bungana beda kos nu tadi wargi Bandung. Kan sanes bunga asli ya tanya Sanes. Tapi geunaheun pisan nya wargi Bandung ieu tempatna. Di dieu aya teteh-teteh tuh. Yuk, orang wawancara. Yuk. Teh, punten. Punten ngawagel waktosna. Abi sareng Anissa wios ngawawancara teteh-tetehna. Wios. Saacan Nami teteh saha teh? Nami Abi Resti. Nami teteh Marwah. Teh Resti sareng Teh Marwah izin ngarosnya alasan teteh datang ka museum ieu teh kunaon? Banyak spot fotonya menarik. Menarik. Tuh menarik wargi Bandung. Nama teteh-teteh teh milih ka museum ieu dibanding museum lainna. Mungkin karena budgetnya ya masuk juga ongkos. Saha nu ngarekomendasikeun museum ieu teh? Lihat di TikTok. Oh, tina pisan ieu TikTok. teh. Asik. Salajengna di mana cek teteh spot nu paling sering dipake foto. Anu seueur bunga-bunga sih. Oh, di ditu cenah wargi Bandung nu seueur bunga-bunga. Salajengna kira-kira iraha teteh datang deui ka museum ieu. Tahu sih apa. Duka tah eta nya. Oke, siap. Kumaha kesan teteh ngeunaan museum ieu teh? Saya sih ya. Pisannya indah kitunya seueur cahaya-cahaya. Tah kitu wae ti Abi sareng Anissa atur nuhun pisan ya teh punten. Punten Yuk, wargi Bandung ayeuna bade ka spot foto anu ombak-ombakan. Hayu ombak. Wow, siga pisan ombak. Beneran wargi Bandung. Ayeuna bade ka spot anyar deui hayu. Ciga Natalnya nis. Bener. Wah, aya kupu-kupu topeng. Ya topeng euy. Tah ciga saha ieu? Ciga saha? Cika sahanya. Yo, lanjut. Oh, aya ieu. Aya spot makan-makanan barudak. Aya spot makan-makan. Ieu aya daging hayam ieu. Daging hayam. Tinggal. Ieu mah ala-ala Jepangan. Lanjut wargi Bandung di dieu seueur pisan spot fotona. Yuk. Tingali. Ieu aya Halloween, tingali. Wis. Di mana deui mun teh di dieu mah? Ieu pepestaan tah mun ulang tahun tiasa tah fotona di dieu.
Wah, nah dia teh. Aduh, ieu mah siga payung-payung kitu nya teh. Payung-payung dia teh. Ada lanjut. pisannya. Yuk. Wow. Tingali. Aya teh tendaan. Gambar camping ieu mah. Yuk. Lah ieu teh Imlek sanes. Nis, ieu teh Imlek. Imlek. Nuju Imleknya. Imlek hadiah we. Ieu ada ruang tamu, aya ruang tamu. Ke spot selanjutnya warga Bandung. Aya we cenah di dieu teh Nis. Nya, ieu WC-na, WC sa ieu. Mas kieu euy. Selanjutnya aya spot mirror. Bade popotoan di kaca tadi dia we. Tuh. Yuk. Ayeuna ka spot anu best seller cenah teh. Naon nya teh Salwa? Oh, aya bubulanan wargi Bandung. Wah, ieu mah estetik pisan. Hade pisan ieu mah euy. Jika aslinya teh Anissa. Nya. Asli ieu mah. Ya, next. Spot naon nya ieu? Wah, ieu jalan-jalan estetik ieu. Jalan-jalan estetik pisan ieu teh. Abi sareng Anissa bade ngawawancara begawe nu di dia. Yuk. Teteh punten ngawaga waktosna wios. Sate acanya Abi Anissa sareng rerencangan Abi Salwa bade tumaros tentang museum ieu. Teteh terang teu anu ngabuat museum ieu teh saha? Orang namanya asalnya di Korea. Oh, gitu di Korea nya teh. Teteh terang teu naha loba murid sakola jeung mahasiswa nu resepan ieu. Kumargi ayeuna murid-murid sareng mahasiswa teh ngarasa pemotongannya jadi hadiah teh resep gitu soalnya resep sering spot potongan. Kumaha pengalaman pengunjung nalika nyobaan spot foto di dieu teh? Salami ayeuna mah pengunjung teh resepnya terus ngarasa bunga oge satos berkunjung ka dieu teh karena kumargi pengunjung teh sok nyandang pengalamanna. Sakalian aramang sareng keluarga gitunya nya. Endah pisan pokona warga Bandung lah gitu. Ya sakitu wae teh. Hatur nuhun ya teh, hapunten. Hatur nuhun ka wargi Bandung anu atos ninggal warta Abi sareng Salwa di Museum Art Praga ieu. Kembali ke studio Sintiani. Hatur nuhun ka Anissa sareng Salwa, eta tadi laporan langsung di lokasi. Mugia informasi ieu tiasa janten rujukan kanggo anjeun sadayana anu bade ka Museum Lightning Art Praga. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.